baca kurang wae di samping nusok di dongeng-dongeng dia Kangjeng Nabi mah di mana-mana rek sare teh maca kulhu falak binas tiupkeun ka dia kemudian diusapkeun ka hareup heula beungeut heula sanggeus beungeut terus kanu katotor ku leungeun macana 3 kali kulhu falak binas tadi eta teh lain sakadar dijaga ku Gusti Allah tina hewan-hewan jeung sagala rupa pan urang teh nyaho keur sare teh buah-buah sireum asup buah aya sumindal buah teh aya kalajengking buah aya bayongbong lenyai itu mentek bacaan ulah aman teh terus komo dikontrakan mah pan tema tuh ngaranna ge kontrakan ieu nu kiih teh anu ngising teh di dinya lenyai ararasup nah jagaan guna kos kitu beres di samping eta lain sakitu bae horenganan gufirallahu ma taqaddama min dhanbi dihampura dosa